Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qadim sareng kudu ngasongkeun anjeun ila dhaifika katamu anjeun makana perkara ialiku anu pantes ieu ma minat ta'ami nyatana kadahareun wa syarabi sareng inumeun. In hadara lamun hadir naon zalika itu doep teh biduni takallupin kalawan teu meredih li ala taskila supaya henteu ngarasa berat anjeun majiahu kana datangna itu doep. Wala takul sareng ulah ngucapkeun anjeun hal uqaddimu laka aman hal uqaddimu nah kudu nyuguhan kami laka ka anjeun aman kana kadaharan. Walakin tatapina qaddimhu kudu nyuguhan anjeun kana itu to'am kudu nyuguhkeun anjeun kana itu to'am ibtidaan dina mimitina. Fa in akalahu mangka lamun nuang itu si doep kana to'am wa illa sareng lamun henteu akala parpahu mangka nyokot anjeun kana itu to'am. Qala nyarios saha Salman al-Farisi radhiyallahu anhu amarona marentah ke urang sadayana saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla natakallafa kana yen ulah meredih kami lidoi pipikeun tamu makana perkara laisa anu henteu aya ieu ma indana eta tetep di urang sadayana wa in nuqaddimu sareng pastina ngasongkeun atawa nyuguhkeun kami makana perkara hadorona anu hadir ieu ma ka urang sadayana. Wala tuqassir sareng ulah lalawora anjeun bil dhaifika dina mafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis marro ngaliwat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin ka hiji lalaki lahu eta tetep pikeun itu rajul teh ibilun ari onta wa baqarun sareng sapi kastiratun anu seueur. Palam yudayyibhu sareng henteu nyuguhan itu si rajul ka Nabi. Wa marra sareng ngalangkung Nabi bi imroatin ka hiji awewe. Laha eta tetep pikeun itu si imroah teh suwaihatun ari pirang-pirang domba. Padzabahat terus mencit itu imroah lahu pikeun Nabi. Faqala teras nyarios sallallahu alaihi wasallam. Ungzuru kudu ningali anjeun ilaihima ka ieu dua jalma. Inna mahadhil akhlaqu pastina ari ieu pirang-pirang akhlak teh biadillahi eta tetep dina aturan Gusti Allah. Paman mangka ari sing saha jalma syaa eta ngarepkeun ngersakkeun Allah ayam nahahu kana mere anugerah Allah ka ieu eman. Khuluqan kana akhlak hasanan anu sae fa'ala mangka migawe ieu eman. Fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis mangkana ari lapad mangkana man ari saha jalma kana eta bukti ieu eman teh yu'minu eta iman ieu eman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir fal yukrim mangka kudu ngamulyakeun ieu si eman dhaifahu ka tamuna ieu eman. Wawaroda sareng sumping hadis aidon deui ana ari kami wa atqiya ummati sareng pirang-pirang umat kuring anu tarakwa burou eta anu lulubaran minat takallupi tina meredih hese. Waqala sareng nyarios asyairu tukang syair basyasatu wajhil mar'i ari marahmaina wajah jalma khairun eta leuwih arus minal kiro tinimang susuguh. Fakaipa kumaha biman kalawan jalma yu'ti anu mere itu eman wahwa bari ari itu eman teh yadhaku eta mesem itu eman. Wallahu a'lamu bissawab.